asa karaku kamari. Ayeuna geus datang deui nisfu Sa'ban nu kataji wengian ampunan Gusti. Hayu urang ngadaroa ka Gusti Allah Ta'ala jeung menta panghampurana tina rupa-rupa dosa. Lobakeun istighfar takbir sholawat tahmid jeung zikir hatena sing bener hadir ti ayeuna urang mikir. Yu urang silih hampura dina salah rejeng dosa kanu jadi burama tetangga rejeng baraya. Dina wengi nisfu Sa'ban ditutup buku catatan kabeh amalan diganti ku nu munggaran. Hayu urang ngadaroa ka Gusti Allah Ta'ala panjang yuswa rizki loba takwa ka Allah Ta'ala.